Halo, assalamualaikum. Iya Ujang mak, Ujang anak emak numpak kasepna, astagfirullah si emak. Nah tuh bisa nyimpen nomor teh. Piraku ke anak sorangan, menita apal sorana, sekieu merdu. Mak, mak, tadi Ujang panggil jeung babaturan mak. Manehna pamajikan geus opat mak. Can si Yudi cenah geus 2. Geus pugu si Ato mah geus incuan mak. Babaturan Ujang sakola. Heeh. Nanya ka Ujang teh mak. Budak sabaraha hiji. Ujang ngajawab na, aduh, mani berat mak. Ujang macan kawin. Eta mah mani sareuri kabeh mah ngabarakatak. Udah Ujang can kawin mah dilaledek mah, anak mah dilaledek mah nyeri hati teu. Mak, eta mak si Yuyun randa keneh teu. Si Yuyun mak pepotongan si Agus Jablay. Bener? Can kawin deui mak. Mak taroskeun mak. Sungkeun nomor HP na atuh ke ku Ujang ditelepon. Heh, mama Ujang mah bari teu mah heureuy lain peda kelekna jabrig mung ka si Yuyun teh. Sieun mah ku si Agus Jabrayna. Apa nyarira galak kitu si Agus Jabray mah teu kaop. Heuh kumanehna geus diceraikeun aya nu ngadeukeutahna laki batur ulah. Jadi Ujang teh alasan ka emak teh harita mung ka si Yuyun teh lain peda kelekna jabrig lain. Ujang itu apal-apal acan. Cuk Ujang pedah nyebut kelekna jabrig nyaho ge ti mana ieu emak. Mukaan bajuna ge can pernah. Komode mukaan calana. Tak mah sungkeun mun aya mah nomor teleponna. Akun Facebook. Nah mah ngomong Facebook sagala ai masuk Facebook kan. Aduh, gaya sih mah Facebookan segala, astagfirullah mak. Singkat karena umur piraku atuh mah teh geus umur sabaraha hampir kepala 7. Piraku Facebookan ya Allah. Nah sangaran akun mak. Sinta Ababil. Waduh meni gaya mah ngaran Ici Sinta Ababil akun. Ya tadi jieunkeun ku saha mak ngan Facebook. Tai si Yuyun saha nama Facebookna? Yuyun Karolin. Yuyun Karolin ku kaku C mak. Nya kayak dipilari ku Ujang. Belum tentu kersaeun ari mak. Si Yuyun oge sama mikir-mikir biaya kawin. Nyepan ke lockdown Ujang oge. Ya teh di dieu teh di kota gitu bisa usaha ari mak. Eta we atuh jual domba Ujang. Nya diurus ku si Aep. Hah? Kareureuneuh.
Ai emak kareuneuh kumaha pan domba teh emak ukur dua-dua nah eta teh domba bikang eueuh jaluan ha bisa kereuneuh kan meulina ge karek sabulan kamari nah bet bisa kereuneuh kumaha ari emak eta pan eueuh jaluan oke lempir aku ujug-ujug domba ujug-ujug kereuneuh tanpa dijaluan aduh emak geus pi omongeun aduh buat tengku si Aep emak kereuneuhna emak ke bakal geger lembur urang teh si Aep kitu-kitu ge pan dulur emak aduh aing mah emak bet nitah ngurus domba ka si Aep atuh yang si Aep mah rada kitu sangkelang dulur oge emak atuh da atuh emak ye menurut teori oge menurut biologi da ujang ke pas pernah sakola asa piraku lamun teu dibuahi eta si domba lamun teu dijaluan intina moal tapi ka kereuneuh ku sorangan emak tos we jual-jual mah pi omongan der deui ke domba mirip si Aep beungeut anakna erek kumaha emak leuheung mun mirip domba deui anakna eureun wah sajagat raya eureun viral booming eta aduh ngerakeun nama keluarga mah geus jual-jual we heueuh geus pake kawin ku ujang sukan si Uyun daekeun mohon ke dipilari dina FB juga di inbox disungkeun nomorna Yuyun Caroline nya mohon masing sehat wae di dinya ujang mama hirup di kotanya orang alhamdulillah ke dahar mama aya we aya sok aya nu tutah titah hampura emak biasa ka masuk masihan sabulan sekali 10 juta 20 juta ujang merean transfer ayeuna mah hampura situasi kieu corona mah teu bisa mere nya masing sehat wae di lembur sing sehat wae kentong teng pikiran ujang pokona mah eta we pikiran ujang hayang kawin kenah tututan kieu mah saepureun pulsana nu ujang nya ke ditelepon deui nya mah nuhun assalamualaikum